Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya sim kuring Mang Nanang ayeuna bade ngabantun judul anu enggal nyaeta Si Endul Jawara Olokejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar jan dan hiburan. Kabaraya anu setia manco kan dongeng Mang di mana we ayana mugi sadayana teh aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancareun sagala rupinanya. Tong hilapi rojong ditaroelan tomoe sukrep-sukrep. Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha ieu carita Si Endul Jawara Olokejo. Sok kaparayun sadayana. Caturkeun zaman baheula mangsa ditatar Sunda teh keur meuweuh ku kajahatan. Loba komplotan jalma jahat di mana-mana. Loba para jawara anu salasar lampah nyalahgunakeun pangarti jeung pangabisana demi kapentingan pribadi kacurung ku hawa nafsuna. Alam harita jadi saksi. Loba nu silih kocorkeun getih silih alapati begalan nyawa. Loba korban di mana-mana jalma lemah jadi sasaran. Kocapkeun di pasisian anu peteu jauh di dayeuh nyata wewengkon Ciburuy Kidul. Aya padepokan anu kasohor minangka padepokan anu sok nang tayungan urang lembur. Tina gangguan para karaman, kukituna kasohor padepokan Ciburuy teh kamana-mana. Ari eta padepokan teh dipepuhuan ku guru ahli silat jeung ilmu hikmah. Nu katalahna teh nyata Kita pateh lian diruhung ke ilmu cemar kupah nalar. Ije sepuh anu wijaksana ilmu na manfaat keur sasama. Ari muridna teh lobana aya kana 15 urang nama. Di antara muridna anu 15 teh aya anu hanteu payus diangkat murid. Da eta atuh murid teh disebut murid gagal. Ngaranna teh Si Endul. Lantaran ari Si Endul mah tina dedegan eueuh potongan jawara. Awakna bayuh-yuh beutenguk mani budayut. Lempangna mani ngadedot ciga entog anyar genog. Gerakan ge gejed berateun lamun diajar ilmu silat teh. Mani harerese bisana da bogu gancang poho. Pinterna teh kana ngejoe jeung barang dahar. Tapi sok sanajan kitu kita pamanyaheun we hanteu diwilah-wilah. Sarua dipikanya ku kita pajeng anu sejena. Najan murid kalapetong tapi cenah ari tanaga nama kahapake oge. Daeta Si Endul kedaekan babantu-bantuan benok padega di padepokan. Itu ari Jang Endul kalah kangoloyong ka dapur. Layeuna ka itu milu jeung nu sejen latihan ieu. Narek naon atuh ka dapur bae. Kuring malapar sugan aya sesaliwet. Keun bae kerakna oge hihi. Ieu beuteung deuk kudu desian heula bi. Kapanan lamun latihan oge ai lapar mah ilmu teh moal nyerep. Moha namper kudu didadasaran heula kuliwet. Ari Jang Endul. Nya aya ari sasalewat tadi peuting mah masih keneh loba. Nya juga ka itu ari harek sasarap heula mah. Lain sasarap beuneunan ieu mah. Kapan tadi ge geus dahar. Juga ka itu beakeun kan ulah sote jeung wadahna we atuh Ujang. Nya nuhun atuh ari aya keneh mah. Ya moal atuh bi wadahna moal didahar. Nah ari bibi ka abdi teh ngarekeun kawas ka buta terong bae. Da buta terong oge ari wadah nama moal arek dihakan. Hi, bibi masuk ka mana bae? Asik, liwat teh masih kene aya. Nya Ujang mah lain buta terong, tapi buta pentil. Nah, ari bibi buat nyebutkeun buta pentil sakarupa. Nah, kumaha kitu? Nya buta pentil teh buta pangleutikna, tapi najan leutik-leutik oge. Kapan kasebutna Ujang teh sakitu badag tangih gueuna badag enjum ieu keur ukuran manusa mah. Harapna oge lain lumayan. Ayo lamun disebut buta oge. Da eta bibi pas sering nyaksian lamun Ujang keur barang dahar. Jika entog keur kalaparan, malahan masok meakeun hancengan batur. Duka tingku mah bi, beuteung abi malapar bae geus Ayeuna mah rek ngadon daang heula
Hihihi, Jongjon, lamun beuteung geus dieusian mah. Si Endul teu talang teh habak wae ngadahar sesaliwat tadi beuting. Atuh bi enok teh ukur lajo we bari seuri. Kokodek ningali kalakuan si Endul mah. Daya lamun sakali dahar teh jika entog. Sok lolodok we kawas anu keur kalaparan. Sakapeung mah jika jalma anu keur kasurupan. Daya we sesaliwat teh ngan sakieu geus ledis kari wadahna. Oh. Hihi, ayeuna mah geus wareg beuteung abi teh geus kaesian bi. Ayeuna mah arek laju sare bae. Ari si Ujang kalah ka arek hees. Kaitu geus wareg mah latihan ieu latihan. Batur mah meureun geus hut head main jurus. Ari Ujang kalah ka hut head teh ngahuap. Teuing kunaon bi, lamun geus dahar mah sok kaserang ku teluh tunuh. Jadi ayeuna mah arek disarikeun heula tah geus sare engke geus bakal jagjag. Geus jagjag mah bakal init latihan. Keun we da. Kapan kita mah tara naon-naon. Tara ngageureuh-geureuh tara ngarekan ka abi teh. Lahan mah pajar teh cenah geus we maneh mah ulah milu latihan cig we ka itu batuan si Bibi. Karunya bisi capeun. Kangaran gawe sorangan. Jadi ayeuna mah sasewe bi. Arek hees heula. Tangke geus hees. Lamun Bibi arek masak keur dibantuanku ke abi. Jadi kitu ku tante. Nya heug alus atuh ari kitu mah meuli hade bantuan Bibi di dapur malaur Bibi teh gawe sorangan. Nya jika itu sarekeun heula Ujang. Tangke ku Bibi bakal diguyah-guyah ngan kade ulah kebluk. Ulah hees teh kawas tiga mayit. Kawas tiga begu. Bantuan Bibi. Nya bi geuingkeun bae. Ulah kararagok. Lamun teu daek kudang banjur wae atawa gere ceuli. Nya pokona mah lamun Ujang teu daek kudang ku Bibi mah moal arek diantep. Kok ku Bibi mah arek dasupan eta kaang kana ceuli Ujang. Adah ngagerubug hudang. Ulah atuh bi ari dasupan anak kaang mah. Geus kabayangkeun meureun ku abi. Bisa kumaha henteu balukarna. Nya moal atuh Ujang moal nu penting mah Ujang teh ulah kebluk, ulah keblek. Engke ku Bibi bakal digeuingkeun. Geus kitu mah atuh koloyong we si Endul mah ngadon. Neangan tempat pikeun ngagoleh sare. Dasar si Endul atuh nu sejen mah latihan. Ieu mah kalah heeskeun we cenah arek digeuingkeun ku Binok. Pikeun Binok mah bungaheun lantaran cenah eta si Endul teh bakal mantuan kana pagaweanana. Sedengkeun ari di tempat latihan, kita pate keur ngalatih 14 urang muridna. Keur hut head we ulin jurus. Tetela geuning aya nu 14 mah manis sumangetna keur diajarna teh. Dileuman sakabe ilmu kita apa. Beda deui jeung si Endul anu kadua kalah ka hees we menyegrek-gerek kawas munding arek dipencit. Manis sesegor ngagalegar mata katorekan kana ceuli. Sabadareng se latihan. Kita pate ngumpulkeun para muridna ka asup si Endul oge. Di sini datang we lantaran aya hal penting atau perkara penting anu arek ditepikeun ka para muridna. Si Endul anu keur kaprak-kaprak we mantuan Binok laju we ditita ku Binok teh ka itu heula cenah. Lantaran kapan kita pate arek aya anu ditepikeun ting naon. Geus heula Ujang ka itu keun ku Bibi bae. Itu bisa aya perkara penting anu ditepikeun ku kita apa. Nu sejen mah geus ngarumpul geus ngariung di ditu ieu. Nya atuh bi dikantun heula ku abi. Nah aya naon kita pate? Sasari ngumpulkeun para murid sagarupa. Kawas aya perkara penting. Atuh si Endul teh kura-kira we kiwari mah ngajugjuk ka tempat balai sawala. Bener we kasampak. Kita pate geus ngumpul jeung baturna. Si Endul geek diuk bari merhatikeun kita pa anu kadenge. Keur cacarita kawas keur nepikeun perkara penting. Kasakabeh murid kula poe ayeuna kula teh bakal unta ninggalkeun padepokan. Sejang ngumpi diri, nyarek dimimitian penting engke. Aya kana sababaraha poena ku kituna. Ieu padepokan teh bakal ditinggalkeun. Nitip omat pepeje. Kudu bisa ngajaga kayaan padepokan. Pun kitu deui kayaan lembur. Salila kula acan mulang. Kumaha sanggup? Punten Ki, terus terang abi mah keung pami dikantunkeun ku Ki Guru teh. Margi kapanan ayeuna teh nuju Harengheng. Karaman maung hideung nuju Maceuh. Terus terang abdi saparakanca teh rada salempang. Tacantang tos tiasa ngungkulanana Ki.
Cek Den Bakar ngutarakeun kasalempanganana lantaran ditinggalkeun ku jadi guruna teh. Perkara anu mata kahariwang. Lajeng wae atuh kita bateh lan nembalan. Murid kula ulah arek borangan kade ulah arek jejeri ku Pati Remban Guajah. Dina engkoning ngabela diri jeung ngabelaan sasama satungtung nincak dina jalan anu lempeng. Ulah arek timir, ulah arek sieun. Jeung deui kapan sadaya ieu teh. Eta karaman maung hideung teh acan kungsi datang kalamur urang mah dina kakuatan anu sapinuna. Tapi Ki, najan eta karaman teh jumlahna henteu seueur, terus terang. Abi sapara kaca tacan tantang tos tiasa ngungkulanana. Kapan salami ieu teh ibati Ki Guru anu tiasa ngabuburakna teh. Kapan parantos ka uninga. Pangabisana teh luar biasa sedengkeun. Abdi sararea teh da acan nyangking ilmu semuhun sapinuhna ti Aki. Den Bakar masih ketetep we hariwang rada borangan. Hihi, ulah salempang, ulah hariwang atuh. Keun aya ya wing. Ah, maneh mah mabali sadanelkeun si Anul. Tong boro maneh atuh. Aing sorangan cantang tuh bisa ngungkulan eta anggota karaman maung hideung teh euy. Nah, bet kudu sieun. Kapan urang teh aya lobaan cukup pikeun ngungkulan eta karaman urang rempuk bae atuh. Nya kudu samiuk babarengan ngungkulan eta jalma jahat. Ulah salempang ulah hariwang. Kudu gede kawani teunheung ludeung. Da kula ge moal lila meureunnan aya tilu peuting nama. Mudah-mudahan wae salela ditinggalkeun ku kula teh kaayaan di padepokan pun kitu di pilemuran teh. Eueuh gangguan ti eta karaman maung hideung. Nah bade ngumpi ka mana Ki Guru teh? Saupamina bade ngumpi diri ninggalkeun ieu padepokan, kumaha pami disarengan ku uing bae atuh Ki? Teu kudu nu teu kudu. Maneh pek we babarengan jeung anu sejena. Nggoni ngajaga keamanan di padepokan, pon kitu deui keamanan di pilemburan. Letang tos dijagi aman, pokona mah dapur mah aman. Pokona mah ngajagi dapur mah urusan uing Ki, urusan abdi. Ah, sia mah. Rajeun daek rek ngajaga teh ngajaga dapur. Dasar sia Manul. Maneh teh kudu milu ngajaga keamanan padepokan euy, keamanan lembur. Lain ngan saukur ngajagaan dapur. Si Anul. Maneh mah rajeun daek. Rek ngajagaan dapur da eta meureun sieun beakeun kejo deuleu. Dasar sia mah olo kejo. Barang haka nomor hiji ari kabisa eueuh sia moal bisa diandelkeun atuh. Geus kade ulah popoyok. Ulah rek nganggap remeh. Kasasama sarua sinul oge murid kula. Kudu istirahajenan, kudu leuwih samiu. Pikeun ngajaga keamanan. Tah kupingkeun sia ku maraneh. Kapan uing oge sarua jeung maraneh, pokona mah arek milu tanggung jawab ngajaga keamanan. Sok sanajan ukur ngajaga keamanan dapur oge. Kapan dapur ge penting, lamun nepikeun ka dapur, haranjah ku eta karaman, terus digubug sakabeh kadaharan, pasti maraneh ge bakal kalaparan. Sanes kitu Ki Guru. Nya bener ngajaga dapur oge penting. Lantaran di dapur teh kapan disimpen cadangan pikeun bekal urang sararea. Ulah nepikeun ka nya digarong ku jalma jahat. Murid-murid kita pati eueuh anu wani kecarita deui, eueuh anu wani popoyok deui ka si Enul. Tapi sok sanajan si Enul dipoyok sakabeung mah sok diremehkeun. Tapi si Enul mah tara kumaha tara ieu belikan boga hate bersih. Bisa ngamalum kena marga kasalahan batur gampang mere hampura. Gancangna carita memeh ini kita pate ngababarian we kasakabeh muridna. Kade cenah omat kudu ngajaga keamanan, jeung deui kudu ngajaga tempat nyimpen benda pusaka. Lantaran eta tempat bisa jadi inceran jalma-jalma jahat. Eta tempat teh nyimpen hiji kujang anu jadi inceran jalma. Anu apa kana rusiana? Nyata anu disebut kujang pamuka. Sabada ngawadianan kasakabeh murid nama. Kita teh laju ninggalkeun padepokan.
kebat lumampah ka kiduleun eta padepokan lantaran teu jauh ti dinya aya gua anu sok biasa dipake nyempen ku kita apa. Sabada ditinggalkeun ku kita apa anu mepuhan di eta padepokan. Atuh para murid teh kabeh oge asa hariwang lantaran sieun inggis eta karaman maung hideung aya datang ka lembur sokomo nepikeun ka nyerang ka padepokan. Kocapkeun aya nama pentingna. Kayaan langit manipoek menggai hideung ngahalangan bulan jika anu ngahaja disumputkeun. Saraba bencet teu daek kerehe. Ting kunaon jika anu mere tonden anu kurang hade. Di padepokan Ciburuy murid kita teh geus sararek tibra. Ting kunaon jika anu kena kusirap we pohokan amanat guruna. Yen guru waspada ngajaga keamanan, di padepokan pon kitu ngaronda di lepi lemburan. Di sisi lembur katempo aya anu pating curingkang. Marake pepakean sarua hideung, pangawakan teu jarangkung gede. Beungeutna pikasieun mutaya lianti komplotan atau gorombolan karaman maung hideung. Anu poe eta teh atau peuting eta kabeneran daratang ka eta lembur nohonan kana parentah kilintung salaku pupuhuna. Cenah di eta padepokan Ciburuy teh aya kujang pamuka anu boga rusia pikeun muka harta karun. Ku kituna atuh eta anak buahna teh dikeprak we pikeun maok eta kujang pamuka. Sakaligus napikeun ngancurkeun eta padepokan anu dianggapna teh sok ngahalangan kana pagawean anak buahna. Curingkang pating curingkang di antara baleg-begna peuting beukilila ngadeuketan ka sisieun padepokan. Kadenge salah saurang di antara teh cacarita. Urang kudu bisa ngajalankeun parentah ti Kilintung euy. Padepokan Ciburuy urang ancurkeun sekalian. Jeung deui kujang pamuka kudu kacangging kurang. Kudu kapeunang euy. Nyalah Kang. Alah sapira ngungkulan. Padepokan ukur 15 urang kanyawan ku aing mata. Muridna oge lah citek. Tapi nu bibika salempang teh eta mah euy. Kudu nyang hareupan kita Pak. Kapan ajan saurang ge kita pa mah euy. Can kaukur kahebatanana terus serang. Kuring mah taak. Ulah salempang euy. Keun. Kita mah bagian dewek deuleu. Kita mah bakal dikocoran ku dewek. Sapira oge nyang hareupan si Tapa. Anya pokona mah kita mah bagian maneh we euy lah. Ai dewek mah percaya kana kahebatan maneh mah. Kumaha euy? Nah ilmu sirep teh geus digunakeun euy. Eta urang padepokan teh geus sarees kabeh kitu. Hahaha. Yo atuh euy. Pasti pangeus si padepokan teh geus sarees ka asup eta si Tapa. Tah, lamun geus kapangaruhan ku sirep dewek mah gampang euy teh kudu tarung sagarupa. Urang podaran we urang duruk eta padepokan teh. Tapi memeh diduruk eta padepokan kudu kacokot lah eta kujang pamuka euy. Tapi dah di mana dikira-kira nanya euy ditundun tanya euy. Ya pasti lamun teu di kamarna eta kita Pak, pasti di tempat khusus. Anu sok biasa nyimpenan tempat pusaka jika namanya rohanganana. Oh benar. Ayo euy. Urang asup bae mah Ayo batur. Para karaman maung hideung nu kiwari geus aya di sisieun padepokan teh atucung jeung ngaluncatan. Malahan mah aya anu ngadobrak panto gerbang. Diruja doe plus kiwari mah asup ka jero padepokan. Aya kana 10 urang nama. Geus kitu mah merhatikeun kaayaan tetela padepokan teh cemring pangeusina geus sarare tibra. Di antara eta anggota karaman maung hideung teh anu minangka pupuhuna nyaeta si Kaling. Laju miheulaan asup ka rohangan nu aya di eta padepokan. Barang asup ka rohangan eta tetela. Eta teh geuning rohangan dapur lain tempat benda pusaka. Sedengkeun ari di jero dapur teh aya nu acan sare.
Ting kunaon, ting teu aku pangaruh sirep, ting lapar. Eta murid kita pateh lain si Daraden Bakar atau nu sejena. Tetela geningan si Enul. Keur kakarata koe kawas nu keur neangan dahareun ting lapar meureunnan matak teu aku sirep oge. Ting memang eta sirep si Galing teh hanteu metu ka si Enul mah. Barang panto dapur ngelutrak dibuka. Kebeg reuas si Enul teh nasaha cenah. Lantaran di luar kita tadi tinggal kadenge cora jalma anu pating gerendeng lain baturna. Pating keur di karumpang. Berai panto dapur muka. Barang panto dapur geus dibuka. Eueuh cenah waktos naparantos teh kapan. Sageula urang tuna jajara carita si Enul jawara olok kejo. Dina seri anu munggaran urang cekapkeun dugi ka dieu nya. Hapuntenna mang teu tiasa papanjang yeuh. Waktos na mepet tapikeun lah urang teraskeun dina seri anu salajeng nama tiasa panjangnya. Atuh mang nganunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakirang mang salan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.